Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng simkuring dina video pembelajaran bahasa Sunda. Tah dina danget ieu urang bakal medar materi ngeunaan carita wayang. Mangga simak pedarana, simak bahasana, catat hal-hal anu pentingna engke damel resume. Salajengna pami beres ieu pedaran, pami beres resumena mangga kintunkeun wae kana Google Classroom atanapi kana WA. Wilujeng ngupingkeun, wilujeng merhatoskeun. Carita wayang. Urang gawitan wae. Anu dipedar dina ieu materi nyaeta kahiji wangunan carita wayang teh naon, anu kadua asal carita wayang teh ti mana, sarta naon bedana jeung carita wayang anu aya di urang. Anu katilu, istilah anu aya dina pagelaran wayang golek. Urang gawitan, naon anu disebut carita wayang? Carita wayang teh nyaeta carita anu sok dilalakonkeun dina pagelaran wayang. Anu biasana sok ngalakonkeun carita wayang biasana sok disebut dalang. Wayang teh mangrupa parobahan tina kecap bayang atawa bayang-bayang anu hartina kalangkang. Nurutkeun Kamus Basa Sunda karangan R.A. Danadibrata, anu disebut wayang teh nyaeta lalakon wang-wangan adeg-adegna jelema boh lahirna boh batinna diwujudkeun ku peta-peta model wang-wangan jeung dilalakonkeun ku dalang bari dipirig ku gamelan salendro. Jadi tina ieu wangunan anu disebut wayang teh nyaeta hiji wang-wangan, hiji model anu adeganana bentukna siga jelema boh secara sifatna boh secara dedeganana. Tuluy diwujudkeun ku peta-peta ku gerakan-gerakan anu siga jelema eta. Dipetakeun siga jelema. Ti mana asalna carita wayang? Carita wayang teh asalna ti India. Anu nyoko kana babon atanapi buku sumber kitab Mahabharata jeung Ramayana. Carita Mahabharata dianggit atanapi ditulis ku Wyasa. Ieu teh nyaritakeun kisah peperangan antara pihak Pandawa jeung Kurawa. Carita Mahabharata anu dianggit ku Wyasa teh panjangna 200.000 jajar atanapi 100.000 sloka. Ieu mangrupa panjangna sadunya. Anu kadua, carita anu nyoko kana babon Ramayana. Tadi mah Mahabharata, ieu mah Ramayana. Tah, Ramayana mah dianggitna teh ku Walmiki, ditulisna teh ku Walmiki. Ieu nyaritakeun kisah Ramayana Sri Rama jeung Sinta anu di Sintana teh diculik ku Dasamuka sarta ditulungan ku Hanuman atanapi monyet bodas teh anu sakti. Tah, Ramayana mah panjangna teh 48.000 jajar atanapi 24.000 sloka. Bedana carita wayang di urang jeung di India, tah ieu bedana upami digambarkeun mah siga kieu. Di urang mah aya tokoh Panakawan. Panakawan teh diantarana nyaeta Semar. Tuluy Semar miboga budak nu ngaranna Cepot. Cepot boga adi nu ngaranna Dawala jeung Gareng. Di India mah
teu aya tokoh Panakawan teh. Anu kadua, carita ngeunaan Guru Dorna di India mah Guru Dorna teh mangrupa tokoh anu wijaksana, guru ti dua bangsa Pandawa jeung Kurawa. Tah di urang mah si Guru Dorna teh mangrupa tokoh anu pika ijideun, pika geuleuheun sarta mihak ka Kurawa. Nu katilu Gatot Kaca. Tah Gatot Kaca dina carita India mah ditinggalikeun atau dicaritakeun teh pas Gatot Kaca maotna atanapi pas Gatot Kaca perlaya. Tah di urang mah dicaritakeun ti mimiti lahir tuluy meunangkeun kasaktian nepikeun ka akhirna maot. Minggu kamari kan urang tos maca carita wayang ngeunaan Gatot Kaca perlaya. Tuluy di urang aya tokoh ngaranna Srikandi. Tah Srikandi di urang mah di mangrupa awewe anu geulis, istri kadua ti Arjuna. Tah lamun di India mah Srikandi teh lalaki. Tuluy Drupadi. Drupadi di urang mah nikahna teh ngan ka putra Pandawa nu kahiji. Tah lamun di India mah Drupadi teh nikah ka 5 Pandawa. Aya sababaraha istilah anu dipake dina pagelaran wayang. Anu kahiji Murwa. Murwa teh nyaeta dalang ngamimitian ngawayang. Anu kadua aya Nyandra. Nyandra teh mangrupa si dalang nataan wayang anu rek dipaenkeun. Biasana si wayangna teh datang hiji-hiji, biasana ti tokoh anu bager heula disimpen di beulah katuhu, tuluy anu jahatna disimpen di belah kenca, sarta di tengah-tengahna biasana ditanceleban heula gugunungan eta samemeh wayang eta mentas atanapi dipaenkeun. Anu katilu aya Antawacana. Tah Antawacana mah caritaan dalang atawa dialogna antar tokoh wayang. Tadina Antawacana dalang kudu bisa ngarobah sora. Sora buta kumaha, sora Semar kumaha, sora Gatot Kaca kumaha, tah ieu kudu bisa ngarobah sora si dalang teh. Tuluy aya Suluk. Suluk mah ngagambarkeun hiji hal ku cara dihaleuangkeun atawa dinyanyikeun ku dalang. Tuluy aya Kakawen. Tah Kakawen mah lagu anu dihaleuangkeun ku dalang tapi si bahasana teh ngangge bahasa Kawi sanes bahasa Sunda. Salajengna aya Garap. Garap teh cara ngigelkeun atawa merangkeun wayang. Tadina wayang biasana sok aya igelan atanapi aya perang. Tah anu senina teh disebutna teh garap. Jadi si dalang kudu ngawasa garap nyaeta tata cara kumaha lamun wayangna perang teh kumaha, lamun ngigel teh kumaha. Tuluy aya Janturan. Tah Janturan mah wayang anu ngajajar di sisi kenca jeung katuhu. Tah Janturan mah biasana teu diangge ieu ngan saukur kanggo pajangan hungkul Janturan mah. Tuluy aya Tuding. Tah dina wayang babagian wayang aya tuding. Tah tuding teh gagang leungeun paranti diigelkeun. Tah eta biasana sok ngahiji jeung leungeun gagang anu dua teh. Tuluy aya Campurit. Nah Campurit mah si gagang wayangna teh aya di jero bajuna. Ieu biasana dipake pikeun ngagerakeun sirah, tuluy pikeun nancelepkeun wayang kana bagedor. Tah aya Campala. Campala mah nyaeta panakol tina kai, paragi dalang keketrok kana kotak jeung nakol kekecrek. Lamun misalkeun urang inget keneh aya acara OPJ sok aya mimitina teh dicaritakeun torok tok 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 lain tarak takdung 2020 nya ieu mah. Tuluy aya bagedor. Tadi terus disebatkeun bagedor nyaeta gebog cau paranti nancelepkeun wayang. Teras aya Gugunungan. Tah gugunungan mah mangrupa parabot anu ditancelepkeun dina gebog.
sok dipake pikeun isyarat nunda atawa nyamper caritaan ku dalang. Tuluy aya sinden. Sinden mah nyaeta anu ngawih dina pintonan wayang atawa kesenian tradisional anu sejen. Lajeng nu terakhir aya nayaga. Tah, nayaga mah nyaeta tukang nabeuh gamelan. Tah sakitu anu tiasa dipedar dina kasempatan ieu. Hapunten bilih aya kalepatan kita pangdi dina materi salajengna. Kada hilap damel resumena kempelkeun dina Google Classroom. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina ieu kasempatan urang medar materi ngeunaan carita wayang. Urang kawitan wae. Anu dipedar dina ieu materi nyaeta kahiji wangenan carita wayang teh naon, anu kadua asal carita wayang teh ti mana, sarta naon bedana jeung carita wayang anu aya di urang. Anu katilu, istilah anu aya dina pagelaran wayang golek. Urang kawitan, naon anu disebut carita wayang? Carita wayang teh nyaeta carita anu sok dilalakonkeun dina pagelaran wayang. Anu biasana sok ngalakonkeun carita wayang biasana sok disebut dalang. Wayang teh mangrupa parobahan tina kecap bayang atawa bayang-bayang anu hartina kalangkang. Nurutkeun Kamus Basa Sunda karangan R.A. Danadi Brata, anu disebut wayang teh nyaeta lalakon wang-wangan adeg-adegna jelema boh lahirna boh batina diwujudkeun ku peta-peta model wang-wangan jeung dilalakonkeun ku dalang bari dipirig ku gamelan salendro. Jadi tina ieu wangenan anu disebut wayang teh nyaeta hiji wang-wangan, hiji model anu adeganana bentukna siga jelema boh secara sifatna, boh secara dedeganana. Tuluy diwujudkeun ku peta-peta, ku gerakan-gerakan anu siga jelema eta. Dipetakeun siga jelema. Di mana asalna carita wayang? Carita wayang teh asalna ti India. Anu nyoko kana babon atanapi buku sumber kitab Mahabharata jeung Ramayana. Carita Mahabharata dianggit atanapi ditulis ku Wyasa. Ieu teh nyaritakeun kisah peperangan antara pihak Pandawa jeung Kurawa. Carita Mahabharata anu dianggit ku Wyasa teh panjangna 200.000 jajar atanapi 100.000 sloka. Ieu mangrupa panjangna sadunya. Anu kadua, carita anu nyoko kana babon Ramayana. Tadi mah Mahabharata, ieu mah Ramayana. Tah, Ramayana mah dianggitna teh ku Walmiki, ditulisna teh ku Walmiki. Ieu nyaritakeun kisah Ramayana Sri Rama jeung Sinta anu di Sintana teh diculik ku Dasamuka sarta ditulungan ku Hanuman atanapi monyet bodas teh anu sakti. Tah, Ramayana mah panjangna teh 48.000 jajar atanapi 24.000 sloka. Bedana carita wayang di urang jeung di India, tah ieu bedana upami digambarkeun mah siga kieu.
Di urang mah aya tokoh Panakawan. Panakawan teh diantarana nyaeta Semar. Tuluy Semar miboga budak nu ngaranna Cepot. Cepot boga adi nu ngaranna Dawala Eujeng Gareng. Di India mah teu aya tokoh Panakawan teh. Anu kadua, carita ngeunaan Guru Dorna di India mah Guru Dorna teh mangrupa tokoh anu wijaksana, guru ti dua bangsa Pandawa jeung Kurawa. Tah di urang mah si Guru Dorna teh mangrupa tokoh anu pika ijidin, pika geuleuheun sarta mihak ka Kurawa. Nu katilu Gatot Kaca. Tah Gatot Kaca dina carita India mah ditinggalikeun atau dicaritakeun teh pas Gatot Kaca maotna atanapi pas Gatot Kaca perlaya. Tadi urang mah dicaritakeun ti mimiti lahir tuluy meunangkeun kasaktian nepikeun ka akhirna maot. Minggu kamari kan urang tos maca carita wayang ngeunaan Gatot Kaca perlaya. Tuluy di urang aya tokoh ngaranna Srikandi. Tah Srikandi di urang mah di mangrupa awewe anu geulis, istri kadua ti Arjuna. Tah lamun di India mah Srikandi teh lalaki. Tuluy Drupadi. Drupadi di urang mah nikahna teh ngan ka putra Pandawa nu kahiji. Tah lamun di India mah Drupadi teh nikah ka 5 Pandawa. Aya sababaraha istilah anu dipake dina pagelaran wayang. Anu kahiji Murwa. Murwa teh nyaeta dalang ngamimitian ngawayang. Anu kadua aya Nyandra. Nyandra teh mangrupa si dalang nataan wayang anu rek dipaenkeun. Biasana si wayangna teh datang hiji-hiji, biasana ti tokoh anu bager heula disimpen di beulah katuhu, tuluy anu jahatna disimpen di belah kenca, sarta di tengah-tengahna biasana ditanceleban heula gugunungan eta samemeh wayang eta mentas atanapi dipaenkeun. Anu katilu aya Antawacana. Tah Antawacana mah caritaan dalang atawa dialogna antar tokoh wayang. Tadina Antawacana dalang kudu bisa ngarobah sora. Sora buta kumaha, sora Semar kumaha, sora Gatot Kaca kumaha, tah ieu kudu bisa ngarobah sora si dalang teh. Tuluy aya Suluk. Suluk mah ngagambarkeun hiji hal ku cara dihaleuangkeun atawa dinyanyikeun ku dalang. Tuluy aya Kakawen. Tah Kakawen mah lagu anu dihaleuangkeun ku dalang tapi si bahasana teh ngangge bahasa Kawi sanes bahasa Sunda. Salajengna aya Garap. Garap teh cara ngigelkeun atawa merangkeun wayang. Tadina wayang biasana sok aya igelan atanapi aya perang. Tah anu senina teh disebutna teh garap. Jadi si dalang kudu ngawasa garap nyaeta tata cara kumaha lamun wayangna perang teh kumaha, lamun ngigel teh kumaha. Tuluy aya Janturan. Tah Janturan mah wayang anu ngajajar di sisi kenca jeung katuhu. Tah Janturan mah biasana teu diangge ieu ngan saukur kanggo pajangan hungkul Janturan mah. Tuluy aya Tuding. Tah dina wayang babagian wayang aya tuding. Tah tuding teh gagang leungeun paranti diigelkeun. Tah eta biasana sok ngahiji jeung leungeun gagang anu dua teh. Tuluy aya Campurit. Nah, Campurit mah si gagang wayangna teh aya di jero bajuna. Ieu biasana dipake pikeun ngagerakeun sirah, tuluy pikeun nancelepkeun wayang kana bagedor. Tah aya Campala. Campala mah nyaeta panakol tina kai, paragi dalang keketrok kana kotak jeung nakol kekecrek. Lamun misalkeun urang inget keneh aya acara OPJ sok aya mimitina teh dicaritakeun torok tok 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 lain tarak takdung 2020 nya ieu mah.
Tuluy aya bagedor tadi terus disebatkeun bagedor nyaeta gebog jauh parantin nancelepkeun wayang. Terus aya gugunungan. Tah gugunungan mah mangrupa parabot anu ditancelepkeun dina gebog. Sok dipake pikeun isyarat nunda atawa nyamper caritaan ku dalang. Tuluy aya sinden. Sinden mah nyaeta anu ngawih dina pintonan wayang atawa kesenian tradisional anu sejen. Lajeng nu terakhir aya nayaga. Tah, nayaga mah nyaeta tukang nabeh gamelan. Tah kitu cenah materi ngeunaan carita wayang teh. Saparantos urang ngabahas carita wayang, urang bakal dilajengkeun kana materi salajengna nu mana eta materi teh ngeunaan artikel. Tah, saparantosna urang tiasa maham kana carita wayang, tangke tiasa dipatalikeun sareng pelajaran nu salajengna ataupun materi nu salajengna nyaeta ngadamel artikel eta carita wayang teh tiasa didamel artikel ku urang. Tepang deui engke dina materi-materi salajengna. Hatur nuhun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.